Halo. Iki mah ye. Boga manuk naon enak? Dan teu boga manuk. Wah, naon? Sia teh mana cuk? Tak? Aing keur marap ieu ye puyuh euy. Puyuh. Mun aya baladna mah ku aing sung loba ieu. Boga manuk mana deui mah? Wah ai manuk mah, aya we bebek mah. Bebek. Boga sabaraha hiji bebek? Aya 2 wa bebek mah. Aduh, aing resep bebek euy. Uang beli we ku aing atuh cup. Wa. Nya karek meuli tuh ge wa tadi. Geus uang beli we ku aing pada aya babalongan di pipir tuh resep aing naleun si Wawan ngarojay. Moal wa nya Geus lah ku aing uang beli uang gantian deui. Ku aing dibeli aya 2 mah 200. 200 wa. Atuh 200 mah ek dicokot heula. Dianterkeun ka dieu. Jig cokot atuh jig. Lah, tapi nya kita mah tadi adi urang oge bisi ceurik. Sia sok munya menye pisan aing mah dianjuk ieu deh tah ya. Tah ya. 100 200 tah, jig cokot lah. Nya tua, daguan atuh di dieu kurang dicokot heula. Jig. Nah, Iya sok lukak lekek pisan babal teh ini duit mah langsung dicokot. awak doyok hewan pisan meuli. Bebek anakna 200.000 da urang mungkin lagi. Kayak buruan tadi teh. Hampura anak meri, orang dijual mana anak bebek. Hampura. Kasih mana sah? Hah? Kasih iya di parab ya. Nanti deh kendok-kendoknya Anak gundulnya. Meureun itu sok ngapung ka dieu teh bukna. Bapak kan meuli ieu jang bebek. Iya kandangan gak sing bener sing gede, Pak. Lain keur meuli bebek 2 di si Ucuk tadi 200. 200. Bebek. Waning kayak sugan we ngendog atuh ngawang jendog asin. Dari cokot ke si Ucuk dia teh. Tulah ka ditu tujuh. Ada lila-lila ini pirek ka imana? Aman tunggal poe bisnis ieu beli 20.000 dijual 200.000. Teh beunghar meureunnya. Teh aya naon cungur? Datang-datang ngageureuwahkeun batur. Sia nawe lebay. Lain lebay kunyuk, da aing reuwas. Sia mau naon eta? Mau naon eta kehede. Kumaha mun aing jantungan? Ganeng lah. Sia eta mau naon? Tah aing teh mau anak bebek. Dianterkeun ka wadoyok. Emang eta bebekna nu saha? Nu aing ngan geus dibeli ku wadoyok. Oh. Mana ka Mang Doyok? Geus we ku aing kadikeun sakalian. Sakalian aing aya perlu ka ditu. Bener eta ka wadoyokkeun? Keun. Ade mun teu nepi sok nyarekan. Jung we anterkeun, urang balik. Kasih atas mana nih? Aing tadi di jalan panggil jeung si Ucup, Bang. Iya pan aing meuli bebek di si Ucup. Iya. Iya naon? Eta bebekna nah. Naon deui? Iya bebek naon nih? Pira ku anakna? Cih, tobat nyoteuing atuh da bieu mi HP cenah. Lah si kunyu kos ka aing ka budak bolon aing. Membeli anakna sugan aing teh indungna aing mah maksudnya mah ngendog. Teu apa tuh? Da ngejingjing lagi eta hungkul. Aduh si cumur ngalonyeng ka aing kunyu. Nah, tadi ngomongna Si Ucupna mana? Kenapa? Ek balik cenah. Naon? Ogan nganter Nah, bapak beli bebek kasih Ucup piraku 100 ribuan. Alah, Sagede kieu ieu mah 10 ribuan oke lain. ini asuban teh heueuh diendogkeun aku mah sakrek kieu. Si cumur mah kok tewak-tewak ding ya ku aing. Majis teuing aing meuli. Alah giras.
Ah, si goblok ngogok ka aing kos lain kacetuk kehet. Oh na tuh lain nempoh heula ujug-ujug we dibeli. Kenapa aing mah cing teh boga manu, aya ge bebek. Kenapa tuh beli atuh? Depan hayang tadi mah sugan teh. Di mana si Ucup paket? Tadi mah aing panggil di jalan. Ini sepeda aing kering lah. Ulah lila. Ngogok ka aing. Ka aing kos ka budak leutik. Sah. Nah, tadi na bapak maneh teu nanyakeun heula. Coba nyot teuing. Mah nyaho sia mah. Kumaha ka bebek teh peana? Ran. Sing. Budak leutik goblok teh. Ka aing nipu. Ucup. Nari sia kumaha kawas lain cetuk sia piraku ka aing ngajual. Bebek ieu anakna kieu ket. Jih, wa, kan urang mah boga ke bebek kitu. Nah, tuh siapa teh kikiraan ket piraku nu kieu aing meuli 200.000. Jih, kapan tadi ge urang mah ngajual, uangan wana maksa. Jadi baik kurang dijual. Atuh sia teh mikir wae Ucup sia teh piraku aing meuli bebek kieu 200.000 kehet sia teh. Mun mah ngomong sia teh anakna kitu. Jih, kan wana tadi teu nanyakeun buru-buru mere duit wae. Urang can ngomong deui. Bebek nanu kieu. Lah, aing mah sia mah teu pararuguh pisan. Geus gantian we duit teh aing lah. Tuh, wa, pan duit na geus pake bayar ka warung. Ujung tadi meuli pulsa. Aduh, sia. Pir ku beak kabeh ket. Asli, wa. Eueuh, aya ge sisana 50.000 deui. Aduh, sia aing duit sakitu kituna. Ya, mun teu percaya mah, wa. Ah, ieu ge pake meuli roti dieu teh. Wah, sia meuli roti mulah sia kadikeun lah. Aing kurang karu meuli nu kieu ket. Di 150 aing ngomong sia teh. Anakna kitu. Da wana teu nanya ti tadina tuh da. Tugan teh asal bebek we, mangkana kurang dibawa, wa. Het sia gitulah, teu ngomong sia teh. Bener eta Ucup bener. Eueuh deui wa asli. Nah, kabeh teu kurang karu aing meuli bebek 150. Mun mah ngomong ti tadi. Tapi salah urang ieu. Kumaha tuh di? Aing. Aya Pak, isa. Naon Pak? Heuh aya geura. Tadi udah duitna teh tinggal 50 deui nu 200 teh. Jadi kumaha tuh? Heuh geus meureun bebek hiji jeung aduh aing. 150-an ieu. Katipu aing ku si kehet ku si Ucup. Jadi kahitung 150 ya Pak? Heeh, geura si kehet. Nah, ai tadi henteu nanyakeun heula. Indungna atawa anakna? Heuh hanteu puguh aing tadi narusuh teuing aya sugan aing teh indungna. Nyaho atuh eta mah lain salah si Ucup-ucup teuing, Bang. Salah abang teu nanyakeun heula. Atulin tanyakeun heula tadi teh Pak. Heeh, pusal bapak teh bakat ku atok, bapak teh langsung we di duitan cik aing teh 200 tadi lah. Aduh, aing. Gak mantakna ke mamun ek meuli deui. Tanyakeun heula. Gede leutik. Awewe atawa bikang. Jalu. Osna teu sakola atuh. Sia ka aing kelak nyebut teh sakola tuh bae sia. Heureuy Bang, heureuy. Sia kitu heureuy. Urus we tah eta tah. Lah, teu gede.